بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نفس واحدة، والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله الذي لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية، أما بعد. فيا أيها الغافلون اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الآية وضعها بمراده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Qalu ya Rasulullah, laqad faddalallahu yawma Ashura ala sa'iril ayyam. Qala na'am. Khalaqata as-samawati wal ardina yawma Ashura wa khalaqal jibala yawma Ashura ila nas. Alhamdulillah, kalayak putra sampirdat Allah subhanahu wa ta'ala bukan sadayana biasa lau biasa kompel dari waktos dinara melaksanakan kewajiban budak sadayana salami dirukuri pulang di alam dunia, melaksanakan perintah Allah serta Rasulnya, nuturkan jejak langkah para ulama yang talabul ilmi. Mudah-mudahan barokah manfaat dina ilmunya. Urang salamina ayatina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadayana kalungsuran rahmat sareng maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Urang kangken umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kacawisan baris kenging syafaatul umat jaga dina poe kiamat. Amin ya rabbal alamin. Urang sadaya dipaparinan sehat ku Allah, sehat lahir, sehat batin, bari digiatkeun iman sareng Islam. Urang biasa ningkatkeun amal ibadah Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkeun yuswa ku Allah, dijembarkeun rezeki ku Allah, turunan urang digatkeun ku Allah, turunan anu saroleh sarolihah. Amin ya rabbal alamin. Katana dina yesasi, dina ieu mansa, dina ieu wajib, urang kali kantor dina kupitulung Allah subhanahu wa ta'ala dina urusan dunia, urusan akhirat. Mudah-mudahan barokahna ieu lingkungan
yang urusan akhirat dilancarkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa ulang sadayana diapunten ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amal ulang saritawi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ulang sadayana dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Istaghfirullah
hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun dina sakali ayatna saeusi Allah yang muslim sarusi Allah dina sapaina ayat Al-Qur'an inna iddatasyuhuri indallah sanyana timbilanganana bulan munggu Allah Subhanahu wa ta'ala isna asyara syahra seueurna etangan di bulan teh aya 12 dina waktos Allah Subhanahu wa ta'ala ngadamel bumi sareng langit ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauh Mahfudna keneh ditangtoskeun 12 sasi saur Gusti Allah minha arba'atun hurum dina 12 sasi ku Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakeun 4 sasi dibentenkeun ku Allah. 4 sasi anu hiji mencil aya dina sasi naon? Sasi Rajab. Naon dina sasi Rajab dibentenkeun ku Allah Subhanahu wa taala aya naon dina sasi Rajab? Dina sasi Rajab aya mujizat anu kalintang saena anu kalintang unggulna anu kalintang munderna nyaeta terjadina Allah Subhanahu wa ta'ala ngisrokeun sareng mi'rajkeun ka kabudahan agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapari kauntungan kabudahan sadayana Allah maparikeun kawajiban urang salat 50 waktos asalna wikin kalima waktos dukeun kali waktos ayeuna maka sasi Rajab dimuliakeun ku Allah. Urang sadayana baringah iring-iringan sadaya semua mulia mulana sasi nu tilu ku Allah dibentenkeun deui di iwal Ramadan Syawal kasih naon Haji Rayagum Muharram Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram nu kalintang dimuliakeun ku Allah dina Dzulqa'dah aya naon dina Dzulhijjah aya naon dina Dzulqa'dah ku Allah Subhanahu wa ta'ala dina bulan Hakik mangga bulan Hakik dimuliakeun ku Allah saalam dunya ku Allah Subhanahu wa ta'ala manusia dikempelkeun di tanah suci Dzulhijjah aya naon dina sasi Dzulhijjah terjadina naon mangrupi-rupi kajadian anu kalintang angin dina sasi Dzulhijjah aya umrah dina Dzulhijjah aya naon aya sa'i dina Dzulhijjah aya tawaf dina Dzulhijjah aya wukuf sagala terjadi anu seueur dina Dzulhijjah dina Dzulhijjah aya hewan kurban sanes bulan Mekah ngumpul bahkan bulan Cikoko oge kabagian kemuliaan bulan Dzulhijjah itu Allah saja Habib Rayagum Muharram bulan Muharram aya nampak ku Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakeun urang siyakin karena pidawuh Allah Subhanahu wa ta'ala pangna bulan Muharram dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang urang sok eleh ku bulan Januari lamun ibu-ibu bawa urang kali kadang-kadang lamun pagi tanggal Januari di Arab-Arab usaha lamunnya tereh tahun
tahun baru di tanggal 1 Muharram dah tempe. Padahal tahun baru bersejarah, tahun baru Islam kemenangan berbulan sadayana 1 Muharram. Tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, harus dipisah hubungan berbulan sadayana. Maka alhamdulillah harus dinikmati. Urang mah tahun baru Muharram kepal di masih babarengannya urang istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang di Muharram kene tadi tapi sabaraha Muharram tadi. Tapi sabaraha terang kami. Urang arek-arek kami teh kami ieu teh dinten naon? Dinten salasa rebo sabaraha hiji dinten belas haena Jumat haena malam Sabtu Asian. Kalintang mulyana di sasi Muharram. Maka saur Kanjeng Rasul pangsaena saum sabada Ramadan saum sasi Muharram. Sabada Ramadan kan? Bulan Ramadan jadi kumpul ke saum Ramadan teh tah sabada Ramadan teh aya anu bulan kana saum Muharram. Sarau kemarin teh kaping 10 kaping 10 Pangutamina saum sabada Ramadan teh bulan Muharram. Sabab bulan berarti muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka sarekan Rasul man shoma yauma asyura minal Muharram aqta ta'ala sawfa asala bi man shoma yauma asyura minal Muharram. Surun pisan sasahaja ma anu saumina poe 10 bulan Muharram Allah masih ganjaran 10 malaikat 10.000 malaikat. Kita kumpul saum Muharram. Anu saum 10 Muharram dipasihan ganjaran 10.000 ibadah haji sareng umroh dipasihan ganjaran 10.000 sahi. 10 Muharram eta skalakunya. Dina 10 Muharram tadi unggul kita seueur pisan Kanjeng Rasul. Sareng sasaha jalmi anu ngarandakeun pandangan kana mastakan urang kalian dina 10 Asyura mangka ku Allah Subhanahu wa taala diangkatkeun saban-saban rambutna eta jalmi diangkatkeun darajat ku Allah sabi bilangan rambut anu aya di mana mastakan urang kalian. Ngarandak urang kalian teh kamana? Wah, bilang nah ulangi ilmu bilang diurunkeun nangis tata pusat mastaka ulah jadi sok tinggal kesana kebetulan diangkatnya saban-saban rambut di mastaka ulah jadi ngangkat derajat aturan sadaya. Kita bulan Muharram maka pantas ku Allah di Muharram dimuliakeun. Seueur pisan ilmu kula seueur pisan nya. Wikan Kanjeng Rasul ya Rasulullah dan teman-teman Allah Subhanahu wa taala ngagungkeun kana 10 Muharram saur Kanjeng Rasul nya. 10 Muharram teh dimuliakeun pisan ku Allah. Mata bulan Muharram dina Al-Qur'an. Minha arba'atun hurum teh nya Rajab, Hafid, Rayabun sareng Muharram teh. Namun sababna saur Kanjeng Rasul khalaqa ta'ala samawati wa yauma asyura Allah Subhanahu wa taala ngajakeun pirang-pirang langit sareng bumi dina 10 Muharram. Ditanya Muharram maka hati-hati bulan bulan pas bulan api teh Muharram kasih mungkin. Api perayaan mau atas kurban teh beres kurban aya Muharram. Geus Muharram sadegeun sopan lain deui. Sok aya urang pun aya Muharram kene. Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala dan Allah mahfud sareng kolam dina 10 bulan Muharram. Allah mahfud. Allah mahfud. Naon ari kolam. Allah mahfud teh hiji layar anu kacida aginan, anu kacida lebanan, anu kacida bersinan sareng kolamna Allah Subhanahu wa taala. Allah mahfud teh geuringan amal manusia sakabeh nu aya di alam dunia mal aya di alamku dicatat ku Allah dina Allah mahfud ku kolamna Allah Subhanahu wa taala. Mal aja saling pun ibarat kamera serang layar dek numpun kanu poe kanu budi moal biasa bahkan pernah cek paribasa meumpeuh teu aya sasaha meumpeuh teu aya nilai eta kamera Allah pan ayeuna mah aya CCTV oge teh cacat ieu CCTV anu kacitu kena ngomong ku kamera naon dijantankeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala Muharram wa khalaq wa atam yauma asyura wa khalaq wa awad yauma asyura. Allah ngajantankeun Kanjeng Nabi Adam oge dina 10 Muharram. Allah ngajantankeun ka Babu Halal oge 10 Muharram. Tuh mata Muharram teh nya dimuliakeun ku Allah teh ieu kan. Bisi mulai kali can apa naon atuh Muharram di aheng-aheng deui. Terjadi segala itu alam dunia ku Allah jantankeun sadaya dan nu di langit nu di bumi dijantankeun ku Allah 10 Muharram wa khalaqal jannah wa adkhalal jannah yauma asyura. Allah ngajantankeun surga 10 Muharram. Allah bakal ngadangakeun ka surga ka sadaya muslimin mukminin 10 Muharram. 10 Muharram teh urang singnya kasih beri maka habis ini mah alhamdulillah sareng bapak dikabulkan dikabulkan simkuring ka Cikitu kasih kuring ka Garut alhamdulillah 10 Muharram teh dalire kata kayaknya itu kebiasaan sareng kalau alhamdulillah 10 Muharram masyarakat ayo urang-urang anu maka Allah Subhanahu wa taala dina 10 Muharram kajantenan anu kalintang ahengna keur kauntungan ke urang sadaya. 10 Muharram didamel Kanjeng Nabi Ibrahim dilahirkeun Kanjeng Nabi Ibrahim 10 Muharram disalametkeun Kanjeng Nabi Ibrahim dina naon dina panas tasir raja Nabi 10 Muharram saur Gusti Allah ya narukuni balghaw wa salaman ala Ibrahim 10 Muharram disalametkeun sabab Ibrahim damelan Gusti Allah Raja Nabi damelan Gusti Allah seuneu oge damelan Gusti Allah saur Gusti Allah ya narukuni balghaw wa salaman Ibrahim cik Allah seudi jadi kana kami tiis salametkeun Ibrahim mata dina muga-muga Ibrahim langsung dina ruhai alkeun naon buka cida langeor Kanjeng Nabi kaluar dina eta sini Raja Nabi disalametkeun ku Allah 10 Muharram maka urang di awal rumah didinya dina panasna seuneut kahidupan ayeuna dina dijolak kanu keureuleuna ayeuna panas teh sing dikaluarkeun sacara Allah digiskeunana ka Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi kurang apa ulang kadinya wajib antara wajib mana urang si aya kamu tadina 10 Muharram bisa tahu bual tahu 10 Muharram bahkan Allah Subhanahu wa taala nyalametkeun ka Kanjeng Nabi Musa ngirim Fir'aun 10 Muharram sabab musuh Kanjeng Nabi Musa teh Fir'aun watos Kanjeng Nabi Musa diudah-udah mungkin Allah Subhanahu wa taala warada Kanjeng Nabi Musa salkusi Allah Musa tengeulkeun bitik anjeun kana laut Musa Kanjeng Nabi Musa nurut ka Gusti Allah rai laut dan tenjang secara singkat
sadayana balat kanjeng Nabi Musa ngabri malangkungan kanjeng Nabi Musa sareng pergi Firaun nutur diturunkeun abulan terjadi tengah eta laut deui tadinya dikarenakan Firaun ge 10 moha harus bikin kaayeuna di mana aya teh di laut merah daya tadinya Firaun dikerob Allah Subhanahu wa taala eta teh 10 moha muharramatan mudah-mudahan bisi aya nu jail kang aya nu hasud ka urang nu zalim ka urang sing dikerob ku Allah supaya Allah nyerokeun ka Firaun amin ya rabbal alamin atuh kira-kira gami tapi mudah-mudahan ulah ayatnya ulah ayat nu hasud ulah ayat nu zalim bilih mah sakali-kali ayat nu zalim pasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala lisan urang cimpas bi aya manu hasud ka urang bisi aya zalim ka urang ucapkeun urang ya Rabbi khalaqtani dha'ifan wa khalaqtahu qawiyan hatta wala yusallit alaihi insyaallah urang mah kahasud urang mah kadolim disangakeun ka Allah eta hasud na bakal balik ka manehna dolim na bakal balik ka manehna asal urang iman asal urang ya apa sajalah sama dirinya tapi ulang-ulang ada ulang-ulang dolim ka batur ulang-ulang hasud ka batur ada ulang pagawean hasud ka batur mana kudu bilang urang mungkinan isi dan pilihnya kumasana ya Rabbi khalaqtani dha'ifan wa khalaqtahu qawiyan hatta wala manisalli alaihi kita kembali manfaat kembali di kamar hasud nampak kembali di kamar kita bulan kalau 10 Muharram kena bisa Allah Subhanahu wa ta'ala begitu ngadamangkeun kana balai Kanjeng Nabi Ayub 10 Muharram maka dipaparinan pada waktu Allah dipaparin cocoki ku Allah sing dipaparin kasabaran ku Allah Subhanahu wa ta'ala dina 10 Muharram dina bulan Muharram ieu Allah sing ngangkat kana panawatan dikeuntos ku sehat deui amin ya rabbal alamin kita maka diambul ku 10 Muharram oke Gusti Allah ngikutan kasadayana diwakilkan jeung Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala pitobat kanjeng Nabi ada oge 10 Muharram naon kanjeng Nabi ada doa dosa dosa Nabi ada teh naon jelas ngalah dua Gusti Allah kumaha wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Gusti Allah membahas urang Adam anjing ulah dikit-dikit kana likangkal lalu anjing dikit ka bakal aku jamaah nu doli pantadi teh aya nu sirik jail kan biaya sirik di biasaan si setan tu macam si setan ya moal sabar bahasa urang singkat nama moal lamun anjing mati kena dua oli anjing ka alam jeung di surga itu cek setan asalnya sabab setan masih sirik kadina cek setan kami mamal geureun-geureun ka Gusti Allah Muharram hati-hati ulah-ulah nyalahkeun kana Nabi sok aya nyalahkeun kana ceki bahasana lamun Nabi Adam diturunkeun ka dunia mah nya urang teh aya di surga catantu justru urang-urang di alam dunia teh sababian Nabi Adam sababna kesalahan para nabi para rasul teu bisa disebut kesalahan urang
tapi rahmatan lil urang. Sababiyah lepat kanjeng Nabi Adam urang aya di alam dunia hati-hati. Karena hakikatna Gusti Allah. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala tegur kana maka cik Nabi Adam bagja umat Muhammad. Lebah mana bagja umat Muhammad cik Nabi Adam kanikmah milampah dosa di surga ku Allah diturunkan ke alam dunia umat Muhammad milampah dosa di dunia dihampura dosa ku Allah diangkat ke surga. Tetap mulia dan jadi umat Nabi Muhammad. Ada orang salah yang bukan turun Nabi. Bata orang ada orang Islam turun Nabi-nya. Nabi Adam ngan lamun ngaku turunan Nabi Muhammad orang salah. Tapi orang mengangkat umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak cucu Adam. Tapi salah, lalu udah itu anak cucu Nabi itu salah, Nabi Adam salah. Salah maksud ayo ngaku turunan kanjeng Nabi Muhammad kan itu salah. Hati-hati kan sing apanya tuh. Kalau udah itu, sesudah ini aku ada saya mau Allah kurang muraos sigil kalepatan, kurang muraos sigil hilafah dosa, mudah-mudahan dina bulan Muharram Allah nampi kana tobat urang ngabulkeun ka dosa urang saos Allah nampi na tobat akan Nabi Adam alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Sadayana ku Allah Subhanahu wa taala eta terjadi dina 10 bulan Muharram. Allah ngangkat derajat ka kanjeng Nabi Idris alaihi salam ka tempat anu kalintang unggul. Ngangkatkeun ka kanjeng Nabi Isa alaihi ka tempat anu unggulna eta oge dina 10 Muharram. Bulan-bulan Muharram keneh mudah kaya iman urang dilotos. Allah ngangkat derajat urang saperti Allah ngangkat derajat kanjeng Nabi Idris saperti Isa alaihi salam. Amin ya rabbal itu bulan kita sehingga atasi Muharram kita pulang singgah insya Allah singgah sila orang kata kita Rasul saudara Rasul anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wastanimul ma'asi bisatil haram. Saudara Rasul Gerabararing arajin kabeh ka pangeran arajin kami. Jingkra tarobat arajin kabeh dina pirang-pirang dosa jing kasan arajin kabeh. Wattani'ul ma'asi bisal haram. Jauhan ku arajin kabeh pirang-pirang maksiat dina di bulan anu dimuliakeun ku Allah. Dina bulan Muharram atau lebih loba dosa teh. Usahakeun dina bulan-bulan anu opat ieu ulah umpat memberikan bulan biasa ulah teh untuk dina dosa si aku dina bulan ieu bulan Mawi Rajab kan lumayan terus kana Sa'ban kana Ramadan asalan Syawal tapi kayu Muharram bulannya tingkatkeun ibadah urang ka insyaallah asal niat anu ikhlas niat lillahi ta'ala ku ayanan ihiunan tolabul ilmi karena si Muharram sok saluna bulan-bulan biasa tolabul ilmi kadolongkeun ibadah anu kalintang istimewa muga Allah Subhanahu wa taala istimewa muga kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon sababna langkahna kana tolabul ilmi salikna kana tolabul ilmi ngariungna kana tolabul ilmi ngupingna tolabul ilmi biasa ngalapur dosa-dosa urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan wa hadis Rasul manin taqala yata'allama ilman mubir qabla ayat 2 saja anu ngalangkahkeun sampai tujuan utawa talabul ilmi maka Allah Subhanahu wa taala ngapunten kana pirang-pirang dosa urang nempe dilengkahkeun sampai urang. Amin ya rabbal alamin.
salibna urang dina tolak ilmi langkung setibatan urang ngalaksanakeun salat sunat 100 rakaat. Mungkin dina tolak ilmi langkung setibatan salat sunat 1000 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Unggulna tolakul ilmi topilin urang dengartos urang tekeni urang ke apa insya Allah hampura Allah rahmat maghfirah Allah tumsul ka urang sadaya amin ya rabbal alamin. Kana urang apalnya sasalaman datang kumaha ningalan datang kumaha Pak Rasul ngemutan man nadhara bilawan alin saking Rasul sasahajalna anu melong kana wajahna ahli ilmu saur kanjeng Rasul leuwih alus tibatan sedekah 100 budak mereka melong daun ibu osok melong harus ada tapi saya sebogong ada yang bogong melong saur kanjeng Rasul salingna oge sami sareng jeung kami sasalaman jeung sarwajin sasalaman jeung kami kanjeng Rasul mata cing Rasul salaman jeung Ustaz salam cing resep ngaliungan cing resep melongan cing resep melongan dipasihan karek urang sadayana saur kanjeng Rasul ja'alallahu malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Nalika urang mencrong ka ustaz teh nya bae resep urang mah apa bae pokok tadi. Nalika urang mencrong dijantenkeun rek urang sadayana dijantenkeun malaikat eta malaikat mamentakeun urang ka urang kapikeun ka poe kiamat. Amin ya rabbal alamin. Eta kumpul tolak ini teh. Kenging nama sami eta teh. Neme angkat cari melong sasalaman kumpul bisa, maka lamun urang kau bulan sing sering we kalau bulan ilmi bisa. Antawis kenging jeung teu na kumaha Allah. Sok urang keekokeun ayeuna. Urang-urang saeankeun murang kali atau urang pribadi. Murang kali anjur ka balong tujuan eta murang kali teh deui ngalalau. Tujuanna deui ngalalau tur ka balong. Lauk nak termenang menang oke impun nulis alhamdulillah menang itu impun termenang kene sudah dibalong teh ayah anu melerong sudah ayah tuntut menang tuntut nya ibarat lauk nak tekeni komoe dalinas impun seekor tuntut ke ayah tapi akar reka kurang kali jeblok nama ayah tak maka sahid anu kuat ibu-ibu teuing ilmu oke aya di mana bener mana yang karena tolak ini ya mesti ada saksina malaikatnya si kasadaya bayangkeun ieu eta nu nyaksian dina iwakos dina diriuna sabare malaikat nu nyaksian ini ibu-ibu nunutan, ibu-ibu ngacai menyaksianana 20 malaikat jalila tadi laku bide 10 jami berarti ayat 200 malaikat lamun 20 jami 400 malaikat saja baca di ayat 50 ayat banyak hiji jalmi diaping ku Allah ku 20 malaikat mata seueur anu ngamina deui nya mata alhamdulillah mata tadi ke Robin sudah si ngomong ke Ustaz tadi malaikat di sini aya kan datang nya leureun lamun ngomong ke dibere ongkos tidak baik maka simpuli rasmina alhamdulillah simpuli dan sakit sing sepuh sadayana kita simpuli kecawat seperti kapupun pun waktu kita alhamdulillah simpuli para bisa membuat air kita keluarga rasmina bisa baik barokah dan udah yakin pitulung Allah sabar waktu sabar tingkah pasti ayat
asal urang terus ngarep-ngarepna asal urang minta Allah jika urang ayeuna angkat di masing-masing sabab waktu tujuan melaksanakan kewajiban di Allah sareng Rasul bari urang ngarep-ngarep karidhoan Allah maghfirah Allah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah uniat anu sae bakal ngabuahkeun saya mau saya perkara kumaniatan lamun niatna sae bakal buahna sae lamun niatna Allah bakal buahna Allah praktek sakit sami oge lakuna Allah buah Allah lakuna sae puasa saya faman yaman misqala dzarratin khairan yara wa may yaman misqala dzarratin syarran harus jelas tidak mau dan durasi nemu kasaya kaawonan nu dipilapah ku urang sadayana di mana eta sumberna kaawonan di mana eta sumberna kasaya urang sinteuran sumber kaawonan tidak naon sumber kasaya naon urang angkat kana tolabul ilmi saha nu ngadorong angkat diwarak saha diwarak Gusti Allah pareta kangge Rasul nun ngadorong aturan hate ya hate lamun hate na teu ngadorong marugi lamun hate na awon marugi hate na ngadorong hate na sae ceuk hate ayeuna teh malam Sabtu ceuk hate di anu riungan hate teh sae urang alhamdulillah dugi lamun hate na awon ceuk hate harorean teh dulu maka sae na awonan manusia didorong ku hate maka si beurik saya ngomong padahal dari baru kan kadang-kadang tuh bapak sok digeureun akhir bae bulan kene urang sok kayu-kayu barudak misalkan barudak barudak dikobong di madrasah tapi kalau masuk istri mulai ngalisi lalu itu dibibit ada pantai barudak bibitan ayo bagi sekolah lain dari sok belas sok mungkin kapungkur kita hadis nanti dari dengker padahal jelas nama itu dina hadis nama ida sholat al-qulub sholat al-jasadul qulub wa ida fasad al-qulub fasad jasadul qulub di mana-mana hade-hadena maka bakal hade kalakuanana di mana-mana hade-hadena bakal hade ucapanana di mana-mana hade-hadena bakal hade patekadana tapi nalika goreng hatena bakal goreng ucapanana bakal goreng kalakuanana tuh alhasil hade cing goreng teh kumaha hate maka salah cing hate nah itu sama cek barudak dalam diri manusia ada segumpal darah apabila ia baik seluruh tubuh dalam diri manusia ada segumpal darah apabila ia jelek seluruh tubuhnya maka kurang sini oh lamun si eta goreng malak gua berarti hate na pancen ada lagi da aing teh na hate mami alus hanya aing mah tidak mungkin hate na alus lamun ucapan goreng aing teh na hate banyak kasihan maknya ada bahasa hanya kasihan malah aing bahasa lagi alus mah ya jadi saya sareng awalna teh kumaha hate mata kurang cing bisa mubaran hate tadi hate hilang mubaran teh sangkan di sini pilih kabarku sangkan kurang ke awon sangki kabarku lima ketau aja membuka pilih boleh si amu tikau kamu ke abatul maju wah pantes we nah lepas diri kesalahanku kata urang halus jika kita
Alhamdulillah kata urang itu tanya ke urang punten kumaha maneh teh bisa ake. Kata urang untung tanya ke urang kumaha anjeun bisa untung. Tanya ke urang maju kumaha anjeun bisa maju so tanya ke oh kieu. Tah coba ieu alhasil urang kedah ngomean nyageurkeun nubaran hate cing kumaha ibu-ibu sangkan hate urang cager kumaha sangkan hate urang bersih kumaha sangkan ngalesok karaha hate urang kumaha. Nah urang ibu tak bukan Kanjeng Rasul saur Kanjeng Rasul esa kabeh manusia hate anjeun teh geuring esa kabeh manusia hate anjeun teh kotor manusia sampai hati anjeun teh karahan kusabab dosa anjeun kusabab milangkah dosa karahan hati kusabab urang loba goreng sangka ka batur hideung hati urang kusabab urang kalakuan salah wae goreng hati urang geuring hati saur Kanjeng Rasul ubaran hati anjeun geuring bersihan hati anjeun kotor bikiro adil Quran kunaon cenah maca osok baca Quran sering alhamdulillah insyaallah lamun hatena geus nyantel kana Al-Qur'an insyaallah wal boga goreng sangka kabatur lamun masih kene goreng sangka batur berarti hatena masih kosong dina Al-Qur'an. Tak kurang kalimat Allah Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa zayyid akhlaqana bi jamil Qur'an wa asin a'malana bi dhikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an wa rizqna bi mu'jizatil Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa dakhilna jannata bi syafa'atil Qur'an walhamdulillahi rabbil urusan dunia, urusan akhirat senang dibaca kayak di Al-Quran. Tetap kau itu ayat Al-Quran. Ahli Al-Quran kau itu Rasul yang mutan mayyar juliko Allah waliyutim ahlilah. Kanjeng Rasul yang mutan kaburan sadaya anu ngarep-ngarep koyong tepang saratusi Allah. Kanjeng Rasul paling ahlilah mangkaku aladin kabeh mulia di ahli Allah. Saur Kanjeng Rasul ya Rasulullah halilah ada wajah ya Rasulullah nah Allah garuhan pan Allah kabeh malam juga Allah keputraan Allah keputraan maksud Kanjeng Rasul nah Allah garuhan manhum ya Rasulullah saur sahabat saha ahli Allah saur Kanjeng Rasul ahlillah di dunia alladzi la yaqra'unal Qur'an ahli Allah mulai di alam dunia jari-jari anu rajin maca kana Al-Qur'an urang aja apa wajib rajin maca Al-Qur'an pada siang pada wengi sampai rajin bisa jaminan di Allah Sikdori pada sanes Bapak kanetan kaburang kali putra putra sabab sikdori mah lumayan tugas sikdori kaburang kali aku ibu-ibu mah hiji sikdori mah sambil kurang kali dalapan itu kurang kali maka telah contohan ku bapakna aku makan sugan kadek mana nyuletik ku gede ulah oh karena Al-Qur'an bapak terusan sehingga batur tipis ke alhamdulillah rezeki ayat di Allah sababiyah ikutin Al-Quran. Maka ini sering buka 7 bulan. Berbujuk pada lama alhamdulillah. Subhanallah. Maka sebelum panjang hijrah pun kami niat dina hati ayat mulai guru kepikir kaya ayat non alhamdulillah. Abi mabanjir tak guru teh. Namun sababna anak-anak di Parapat
satu kabul hari-hari ini kadang-kadang pokoknya di tengah di mana kau kabul kesimpul lima anak nanti kumpul dulu itu dalam pagi parawan di pakaian sekolah saudara bapak bangga anak dulu itu jadi itu pasti maka kurang yakin hayat ridho Allah sabab yakin tadi sababian Al-Quran bakal bisa kabunarkan bakal bisa ngabagakin dunia dan akhirat hati-hati Quran mukul Quran sadaya lain Quran segede kewajiban namusa sanes mudah-mudahan ku ayeuna iriungan urang satujuan panitia ngalaksanakeun perintah Allah sareng Rasul urang aya berhasil eta perkara usahakeun hate urang bersihan geula sing ikhlas manana geula urang sing karana Allah geula angkat di bumina kana ditepet sing ikhlas sing hoyo sing geugeuh urang perangan ka tuluh perangan ka Korea perangan ka canggel insyaallah cik para itu ke para dino manjada wajada tapi berapa lu naon paling pada manjada lah itu cik camat manjada wajada RW rutak manjada wajada RT manjada wajada naon tapi gitu itu bupati oke cek bupati manjada wajada cek camat manjada wajada lurah sarwa RW JRT itu yang ngulang cik tanyakan sudah ke presiden nanti ya tak ulah tuturun jelas manjada wajada man arada syai'an jiddan fawajadahu manjada wajada terus manjada wajada man arada syai'an jiddan fawajadahu sasaja mangarepkeun kana hiji perkara balik bener-bener hayangna mangka Allah bakal ngahasilkeun kana perkara nepi ka hayang urang kaeta manjada wajada cik sunahna sapanjang jalan sorean moleh di askalan sapanjang kasoran moleh di akalan bulan sanajan sampai sanajan turun sanajan hujan poe korea akan gusti api koyong ilmu Allah api koyong hati api koyong dan jadi bisa wae ya bisa penting bulan kan rajinan kayak bisa ya kabubulan dinasasi mu'awam itu mencakup dunia akhirat kebahagiaan ke bulan saya hadir kaum muslimin rahimahumullah bina mudah-mudahan ulasan singkuri sab-sab ekor dan sampai ada di dalam Allah sabrina di dalam Rasul sabda ulama mudah-mudahan adi barokah manfaat ke bulan saya amin robbal Musyairahnya ngajut cinta ditati semangat tidak melalui ridha Allah atau berkata ayat maafir Allah subhanahu wa ta'ala amin rasulun wa waqulun muwafi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih ada dan khususkan pembahasan semua harap Allah saya pemuji orang saya biasa memaksimalkan iman takwa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahumullah yang hadir di majelis pemuji di majelis penuh berkah maka waktu berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim ala Allah ya rabbal alamin. حمدا لله حمدا يفيد وقام مسجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتنجينا بها جميع الحاجات وتغيرنا بها من جميع السيئات ونقوم بها عندك على درجه تبلغنا بها الصالحيه في جميع الحياه والروح والممات انه سميع قريب مجيب دعوتي ويا
وسائر أمور أسرتنا وسائر أمور معهدنا وسائر أمور أساتذتنا وسائر أمور جميع المسلمين عامة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Balik.